Di bulan puasa kudu dilobakeun barang bere. Mere ka budak yatim tah kuring mah amanat mun bisa mah mere ka budak yatim jeung fakir miskin teh tong digarunuk-gunuk. Dikumpulkeun di jam 11 tapi ka jam 3. Pidatona 7 kali. Timiti anggota DPRD kabupaten tapi ka anggota DPR RI. Panas naudzubillah ari balik mau mie 4 siki. Jeung duit 50.000 nah atuh. Nu kumaha nu hade cek ajaran Islam tong katingali miskinna tong katingali yatimna geura anteurkeun ka imahna mulyakeun eta budak yatim jeung fakir miskin angkat harkat jeung martabat hirupna tong digunuk-gunuk tong dikumpul-kumpul tong didagang-dagang anggur geura mulyakeun di mana ajarana Sunda ngajarkeun eta naon Sunda ngajarkeunana bulan puasa bulan silih anteuran.